Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng patepang deui ka wargi-wargi simkuring, ka baraya-baraya simkuring di mana bae ayana di channel ieu nyaeta channel Caraku Sederhana. Dina kaleresan video anu ayeuna simkuring henteu ngadamel tutorial tina perkawis editing video di aplikasi Wondershare Filmora. Tapi simkuring bade nyobi ngadamel konten video anu apa adanya atanapi saala kadarna. Sabab ningali kana aturan YouTube anu tahun-tahun ayeuna utamina di tahun 2018 seueur aturan-aturan anu diterapkeun ku pihak YouTube supaya orang lulus di monetis atau tapi di-upload ku pihak YouTube. Nah, saatosna simkuring ningal karena liputan salah sawiosna YouTuber anu ngabahas tuntas tentang per-YouTuban nyaeta channel dan Gici nya. Anjeuna ngajelaskeun tina perkawis bahwa ku ketat-ketatna ayeuna YouTube gitu, sehingga sakedik para YouTuber anu ditampi atanapi anu dimonetes ku pihak YouTube. Tak salah sawios saran anjeuna nyaeta nyieunlah video nya sakamampu. Tapanginten insyaallah simkuring di dieu bade ngadamel video kumargi simkuring orang Sunda nya sok sanaos henteu tiasa bahasa Sunda anu lemes, henteu tiasa ngecapkeun ngedalekeun bahasa Sunda anu sakedahna anu lemesna kumaha, tapi urang sami-sami diajar pasti di YouTube teh seueur orang-orang Sundanya anu ningali gitu. Nah di dia panginten simkuring bade sakedik ngabagi atanapi memberikan informasi tina perkawis kecap bahasa Sunda. Nah wargi-wargi sadayana memang salah sahijina kekayaan di Indonesia teh salah sahijina nyaeta kaya dengan bahasa nya diantawisna bae bahasa Sunda. Upami di kaji nya bahasa Sunda teh sangat kaya gitu ku bahasa arana teh. Ayeuna tina sapertoskeun naon bade tuang, bade neda nya, bade emam itu upami ku bahasa Indonesia mah kan cekap gitu nya. Hiji bahasanya eta makan. Taku zaman ayeuna teknologi semakin canggih sareng seueur deui lah gitunya permainan-permainan anu hampir poho gitu, hampir orang Sunda na oge henteu terang karena bahasa Sunda gitu, bahasa Sunda anu lemes, bahasa Sunda anu loma gitu, hampir henteu sadayana henteu terang gitu. Asal nyebut bae gitu mun ngobrol teh mah. Komo deui sok seueur deui jalnya orang-orang Sunda anu ngobrol bahasa Sunda teh asa henteu pas meureunna lamun henteu make anjing teh kitu tah. Tah eta meureun salah sajina masih kene acak-acakan gitu. Keuna nya da bahasa Sunda mah bebas gitu di Sunda mah. Mung ieu mah meureun sebagai pengetahuan nya kangge urang sadayana aya bahasa-bahasa kolot anu ku urang bahkan henteu apal gitu maksudna. Sapertoskeun salah sahijina bahasa-bahasa kolot teh aya bahasa nyaeta nete taraje nincak hambalan. Ta eta teh bodak-bodak di zaman ayeuna mah kecap-kecap anu sapertoskeun kitu teh henteu tararangeun naon ari nete taraje nincak hambalan teh gitu. Bahkan panginten diantawisna wargi-wargi oge nya maksudna nete taraje nincak hambalan teh kitu naon henteu terang. Tadina hal ieu panginten simkuring sebagai warga negara Republik Indonesia di bagian Selat Sunda, orang Sunda gitu. Hoyong
istilahna sakedik berbagi tina perkawis kecap-kecap nya sepuh kapungkur nyata istilah-istilah nu sapertoskeun tadi kan Sunda ge aya sapertoskeun Sunda lemesnya Sunda kasar gitu. Tak ayeuna naon nu dimaksud nete taraje nincak hambalan, tak anu dimaksud ku kecap nete taraje nincak hambalan teh. Jadi cek bahasa luasan nama atau tapi penjelasan nama segala sesuatu itu kudu ditempuh ti nol ya. Jadi nete taraje nincak hambalan teh ti hiji gitu, lamun ngitung teh ti hiji heula ulah ujug-ujug angka 8. Nah, jadi orang lamun erek nempuh segala sesuatu gitu naon wae anu dipikir harap ku urang ditempuh nanti nol heula. Ayeuna kasuksesan moal tiasa diraih nya tanpa urang nempuh heula tina perjalanan anu pertama. Salah sawiosna sapertoskeun naon? Salah sawiosna nyaeta sapertoskeun urang hayang menggeluti tina bidang usaha. Ya lamun tina perbisnisan nya usahakeun lamun ti awalna dagang cilok gitu sing nepikeun ka sukses jadi bos cilok gitu ta intina nama. Tah eta dina perkara pembisnisan. Jadi lamun cokolot teh mah kudu nete taraje nincak hambalan. Nah, lamun ngitung kudu teh hiji heula ulah ujug-ujug 10. Sapertoskeun kieu nya rukun Islam. Ya dina agama rukun Islam teh aya 5, hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji. Gerasok eta teh cekelot teh kudu nete taraje nincak hambalan papaheula tina sahadatna nya terus deui tina salatna gitu terus deui zakat nya puasa munggah haji ulah ujug-ujug sahadatna mah ngan ukur sekali nya dina waktu harita nu benerna teh ditungtun dina waktu kawin gitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dipimpin eta oge ku Bapak Amil ku palebe. Nah, terus syahadat salat jarang kadang-kadang henteu tara gitu komo keur loba pagawean mah nya tara salat. Tah terus deui zakat komo boga duit oge nya kitu tah kalakah nyaah erek mere zakat teh kari-kari celeng we ka nomor 5 nyaeta ngalaksanakeun munggah haji nya dah hayang ku batur disebut Bapak Haji ku batur hayang disebut jalma anu sukses geus ka haji tanpa memperhatikan nomor hiji nomor 2 nomor 3 nomor 4 na tak eta teh cek kolot teh nya nu kitu teh henteu nete taraje nincak hambalan. Nah jadi wargi-wargi sadayana dulur-dulur simkuring di mana bae ayana nya panginten kecap-kecap kolot eta teh mengandung makna. Tah cenah eta mah henteu nete taraje nincak hambalan. Jadi dina harti sagarupa henteu ditempuh dimulai ti 0 atanapi ti lamun ngitung teh mah henteu ti hiji heula ujug-ujug ka anu ber 10. Tah ieu panginten salah sawiosna ga simkuring oge nuju ngamulai ti 0 nya sabab termotivasi ti salah sawiosna rekan itu bahwa orang teh kudu membuat non konten anu saala kadarna saka mampu bahwa ya orang teh kieu gitu nya ari masalah anu ngewa nya anu resep eta kan resiko aya anu resep aya anu teresep aya anu keheul jeung aya anu henteu keheul eta mah geus ngajadikeun hukum alam sunatullah nya aya teu dituna gitu. Di mana-mana aya jalma anu henteu resep nya pasti aya jalma anu resep. Tah eta di antawisna panginten kecap-kecap kalimat-kalimat sepuh kapungkur ieu ku urang sami-sami terapkeun nya dina kahirupan sadinten supados urang teh aya dina kasuksesan dina sagarupana. Eta nete taraje nincak hambalan segala sesuatu urang kudu dimimitian ti nomor hiji. Nah, lamun ngitung kudu ti hiji heula ulah ujug-ujug kana nomor 10. Tah sakitu pangintennya wargi-wargi sadayana kangge liputan ti simkuring samentawis ayeuna insyaallah engke disambung deui dina kesempatan anu sami dina suasana anu sami oge dina channel anu masih ieu nyaeta channel sederhana. Hapunten anu kasuhun tangtos seueur kakirangan kalepatan dina ngadugikeun makna-makna anu nembe
hapunten anu kasuhun sakali deui bilih teh mah aya anu lepat mangga insyaallah sim kuring nampi ka darskinana ku cara naon mangga komennya di bawah itu di kolom komentar oge tong hilapnya dukung channel ieu ku wargi-wargi sadayana orang Sunda mangga klik tombol subscribe gitunya sareng hirupkeun tombol loncengna supados wargi-wargi sadayana tiasa terang di mana engke sim kuring upload video anu enggal. Sakitu anu kapihatur bobosa panon carang sapakan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.